Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul min ajli. Tawi kilaiki kuswiji babal tetapping dalam mertelakeun maf'ul min ajli. Walan utawi al maf'ul min ajli al ismul mansubu iku isim kang den nasabkeun. Allazi yuzkaru kang den tutur ya allazi bayanan kena alah martelakeun li sababi wuqu'il fi'li karena arah kena sebab tunibane pagawean au qama zaidun ijlalan li amrin ngadeg sabake zaid kena arah-arah ngamulyakeun kadoe ki amrin qasadduka ibtigha ma'rufika lan jaisun ka ing sira kena arah-arah nyupri kabecikan sira atau pawesira nyaritakeun maf'ul min ajlih mah nyaritakeun budak kakarak asup ka pondok pasantren bebelajar maca supaya ulah salah macana maka diaturlah ieu maf'ul bih ieu maf'ul min ajlih nu mantak santri mah teu kanyahoan salahna lantaran ngaji sanajan salah sebener bae itulah santri komo jeung nu teu ngaji mah geus bae pokon deuk salah deuk henteu di hareupeun nu teu ngaji musuh bodoh bae geus jeung atuh emang santri mah pede bae ka jeung kokoh disalahkeun embung pan ngaji aing mah pokona mah kumaha ge aing mah ngaji bae geus ai datang ka imam mah aing salah sebenarna mah Al-maf'ulu min ajli huwal musamma inda supia utai maf'ul min laji kudaya maf'ul min laji kukang denarani ing dalam munggu ahli supi bi alamil hikmati kalawan alam hikmah wa huwa alamul asbab wal ilal tawi alamil hikmah iku alam pirang sebab lan pirang elat bi khilafi alimil qudrah kalawan perbedane alam qudrah fa innahu alamul abraz ibraz wal izhar kasatuhun ya alamul qudrah iku alam ibraz ngalahirkeun lan tegese ngalahirkeun fa alamul qudrah huwa alamul amri magauti alam qudrat iku ti alam qudrat iku alamul amri wa alamul hikmah huwa alamul khalqi wal amri anu te alam hikmah iku ti alam hikmah iku alam khalqi wal amri fal qudratu magautawi qudrat iku tabruzu lahir ya qudrat wal hikmatu tustaru dan utawi hikmah tawatas turun narima katutupan ya hikmah fala tabruzul qudratu syai'an murtadian biridail hikmati ka ora lahir apa qudrat o kalang lahir apa qudrat ing suwiji-wiji kang den kitu salendangi biridail hikmati kalawan salendang hikmah majaz illa fil mujizati angin dalam mujizat Ildil rasuli kadoe kangjeng rasul wal awil karamati atawa karamah lil wali kade wali tailal qudrata maka satuhune qudrat tabruzu iku lahir ya qudrat bila taqtiyatin kalawan oranana den tutupan tasdiqon lidzalikan nabi awil wali narah ngabenerkeun kadoe mangkono nabi atawa wali Fa'alamud dunya al-qudratu fihi batinatun maka uti alam dunia ikuti kudrat fihi dalam alam dunia iku kang batin wal hikmatu fihi zahiratun lan utawi hikmah fihi ing dalam jeung santri mengaji kieu bae geus kaharti tah kieu bae disaring geus kaharti jeung santri deui mah kulantaran ente mah teu mondok atuh dihartikeun ge teu kaharti boro-boro dibaca doang mantak rugi jelema nu teu mondok mah ngan saukur dahar nginum jeung modal disebut hardolin geus gitu dahar modal ulin wal hikmatu zahiratun lan utawi hikmah fi ing dalam alamud dunya iku gang zahir li anahu kana satuhuna ya alamud dunya alim mutaqalim alam mutaklib iku alam taklib liyazara bihi maziyatul imani bil gaib kelapan lenta lahir bihi ing dalam alam dunya po maziyah iman keunggulan iman bil gaib ngimankeun kalawan kang gaib bikila bi alamil akhirah kalawan perbedaan alam akhirah fa inal qudrata takunu fihi zahira kasatuhune qudrat iku ana iku tetep ing dalam alam akhirat apa kang lahir wal hikmatu batinatun lan utai hikmah iku kang batin li ana alam ta'rif kana satuhuna ya alamul akhirah iku alam ta'rif
qadin qata fi taklif kang teman-teman narima pegat bihi ing dalem alamul akhirah apa at-taklifu pamerdi wa ana azkuru laka dina ilmu tasawuf nu di ruhan ku thariqah eta dibagi alam teh aya alamul amri aya alamul khalqi sakumaha dina Al-Qur'anul Karim. Jadi urang endek nyulusup ibadah ka Allah supaya rasa urang pindah atuh kudu dikanyahokeun heula jang pamindahanana. Urang di Zohir bae di Tangerang pindah ka Bandung. Eta Zohir pindah urang teh ti Tangerang ka Bandung. Kudu jelas dek di mana urang pindahna di Bandung teh. Apakah di perumahan, apakah meuli taneuh kapling dibangun ku urang atau di pakampungan. Supaya urang jelas pindahna teh ti Tangerang ka Bandungcle di ditu. Karak urang boga rasa, oh di Bandung teh tiris, ngan aya boga hutang mah hareudang bae. Kitu kewe urang rek ibadah ka Gusti Allah. Urang teh kuari ibadah zahir syariat ngaranna endek datang ka hakikat eta melalui thariqah kudu jelas heula pamindahanana. Jadi kudu nyaho alam, mana alam amri, mana alam khalqi. Engke di alam-alam hiji-hijina teh aya naon supaya urang pindahna jelas. Bukan kaharti. Geus lamun para aulia Allah bisa hiber kuari misalna ka Syria perkumpulan para nujaba atawa asoib di Mesir perkumpulan para asoib atawa di Yaman para nukoba kumpulah rijalul gaib kemudian menuju ke Lubnan dipimpin ku seorang kutub moal nyalahan geus sepanjang masa dunia kewalian kitu bae ialah kutubna teh terketahui ku para aulia Allah saha nu jadi kutubul aulia saat ieu saha nu jadi pemimpin para wali saat ieu terketahui aya engke kitu kartu namana dikaluarkeun ke ku Jokowi kartu namana balik deui ka alam nembrak lah tuh kos gitu bah. Lumantak aya nu ndeu kumpulan di berbagai thariqah yu urang kumpul thariqah mah teu kudu musyawarah jeung para seton. Lantarannya nama secara gaib geus perkumpulanana leuwih kokoh tibatan zahir. Hanya atuh lantaran tama perkumpulan gaib urang mah can datang ka dinya atuh teh nyaho. Mantak imah pengetahuan bae heulanan aya seperti kitu nunggu instruksi ti pemimpin. Lamun pemimpin Islam secara zahir khalifah selesai geus teh aya ku ari khalifah. Pemimpin batin sepanjang masa dipimpin ku kutub. Dimimitian ku rijalul gaib. Rijalul gaib mulai pengangkatan wali Allah. Abdal naik terus. Nukoba naik nujaba, naik uropa, naik asoib. Gitulah. Naik engke kana mukhtar, naik deui kana imamani aktob kakarak. Kutub eta didampingi ku dua imam. Ngaranna jadi berarti perwakilanana imamani. Nu sabelah ngurusan masyrik, nu sabelah ngurusan maghrib.
Nah didinya boga anak dua deui ngaranna Mukhtar Wali Mukhtar 3. Ieu adalah jang konsolidasi tentang keberadaan nyanalah humas. Ingat di kecamatan humas ge ya. Mulai langsung ka wali autad, opat wali autad ya. Untuk belahan opat jihad, yamin, shimal, masyrik, maghrib. Kemudian naik deui ka abdal 7. Lantaran ieu dunia teh 7 lapis, hari ge 7, maka segala rupa ge teu kurang ti 7. Iyalah para wali abdal. Jadi geus rapi, birokrasi da teh geus rapi. Jadi teu melalui KPK deui. Lantaran KPK mah kos kitu kaayaanana, maka pemilihan wali mah langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sogok menyogok. Lamun bisa disogok Habib Rozak nyogok make Vespa butut. Iya teu bisa nyogok geus teu bisa. Wali mah kulantaran Habib Rozak hayang jadi wali teu bisa nyogok, nyana nu disogok. Gitulah dunia kewalian. Sulit urang mun nyaritakeun dunia kewalian. Ieu mah sakadar babna we keur carita alam. Asalnya hobae. Jasana jan dipetak-petakeun ge ente mah teu nya hobae. Ieu asalnya hobae horeng kos kitu wali teh. Semantak sing hade beusi di lembur urang anu leungit berarti diangkat jadi wali. Ya teh lawan wali Rijalul Gaib kan leungit eueuh. Besi di lembur ente leungit, aya nu leungit. Ternyata pamajikan. Leungit. Atuh balik diangkat jadi wali bocah codot. Wali. Kula boga ibu kula boga abah ngaranna Jahian. Ki Jahian teh keturunanana keturunan Banten keneh. Jadi kacaritakeun apa Ki Jahian mah tuh geus turus apa teh kudu dicaritakeun leungit bae datang ka ayeuna. Datang ka ayeuna. Nah, di Jawa Tengah berbarengan jeung eta aya deui nu leungit kiai boga santri biasa. Leungit teu puguh kuburadana di mana. Kos kitulah ente berani leungit los. Los ente ngaleungit sorangan. Tuh nu ngangkat los. Rijalul Gaib. Sekali-sekali engke nembongan ka anak incuna. Besi engke kapanggih di Cirebon, besi kapanggih engke di Ampel, besi kapanggih di mana bae, cirina kieu ye. Dina dadana aya ieuan, telapak ngarjina ieu, dina ieu kieu. Geus lamun aya, oh eta lah Jaian. Oh, kos kitulah sekilas moal kuat urang mah. Sebab nyaah ka pamajikan. Teu cukup hiji pamajikan. Nyaah ka anak, nyaah ka sawah, nyaah ka anu. Wow, basi keneh di jero hate reke pusalian Allah moal diangkat jadi Rijalul Gaib. Kudu nu geus plong nanaonan nu aya ngan Allah. Tapi diangkat Rijalul Gaib aya nu teu leungit aya. Aya nu teu leungit biasa bae biasa. Eta mah hanya sebagian-sebagian jadi leungit. Gaib eta aya anu gaib zahir jeung batin. Oh, aya nu gaib zahir batin doang, gaib tina dunia. Aya kan Allah jelema aya biasa. Terus diangkat naik tergantung kumaha kecerdasannya dalam mengarungi alamna. Iyalah. Urang deuk jaritakeun alam kewalian. Al-maf'ulu min ajli al-maf'ul min ajli huwal musamma inda supya bi'alamil hikmah. Eta nusok dingaranan ku ahli supi alam hikmah wa huwa alamul asbab wal ilal. Eta ngaranna alam asbab alam ilal. Bi khilafi alamil qudrat, perbeda jeung alam qudrat. Fa innahu alamul ibraz wal izhar. Eta mah ngaranna alam ibraz jeung alam izhar. Geus pa alamul qudrat huwa alamul amri wa alamul hikmah huwa alamul khalqi. Masyaallah. Jadi alam teh aya alam qudrat, alam amri, aya alam hikmah, alam khalqi.
alam khalqi teh ngan opat anasirul arba'ah unsur kolab ngaranna. Jadi urang lamun nyaritakeun latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul qafi latifatul sir latifatul qafi latifatul nafsi latifatul kitu kolab teh anasirul arba'ah iyalah ngaranna latifatul kolab. Nah alam ieu terbuat tina unsur nu opat. Hiji unsurul ma'i, dua unsurul hawa, tilu unsurun nar, opat unsurul ardi. Ieu tercipta manusia teh sakitu. Jadi lamun eueuh nu hiji paeh jelema teh. Opat unsur urang diciptakeun teh. Ai sakabehna mangke lain opat mun dirinci mah ku urang teh. Lamun dirinci mangke lain opat aya 10 bakalna. Ngan ieu diijmalkeun cuman opat. Ngan ke ngabogaan be puru. Urang mas aya di alam khalqi mah kieu bae hirup teh. Ngabutuhkeun sandang jeung pangan. Sebab urang dibuat tidak unsur nu opat. Kadang butuh cai jang minum, kadang butuh dahar jang awak, kadang butuh taneuh, kadang buku hawa. Hawa bae urang paeh. Tiris terlalu tiris, papanas paeh. Gos kitulah, iyalah urang ngabutuhkeun nu opat urang teh eta. Nah, nu opat iyalah nu diurusan ku urang. Alam nu eta teh alam khalqi ngaranna. Nah ieu diurus urang supaya urang teh teu ngabutuhkeun di alam khalqi ka alam eta. Nembus urang ka alamul amri. Reged dina alamul amri eta lah anu berat. Di alamul amri teh alam anu gaib. Gaib nu aya di awak urang timimiti latifatul qalbi. Latifatul qalbi teh aya di bawah susu di dieu ayana. Nah eta teh nafsul lawamah. Irreged ieu lah di alam amri, laum hawa makruh. Al-ujbu al-gibah aria az-zulmu al-kizbu al-goplah. Eta lah panyakit-panyakit urang dek nembus ke alam nu eta supaya bisa hiber kudu dileungitkeun lah eta. Dumantak sahapi jelemaeunana nu neuk jadi wali. Ya teu menang salah saeutik aju marah bae, teu menang salah saeutik aju nyacat bae. Teu menang salah saeutik aju hayang bae. Deuleu mio hayang. Deuleu motor nu anyar teh naon gara Bib? Tuh, yang maha naon gara? Oh. Hayang malah dihayal-hayal. Atuh ngabageun bal bisa hiber. Bisa hiber ku motor. Aduh. Deuleu Innova hayang. Aduh, ieu tah eta nu ngaganggu ka urang teh tah. Set. Nu ngaganggu deui dina latifatun nafsi, nafsul ammaratu bisu. Al-bukhlu bodoh, koret eta gaganggu koret. Moal bisa hiber urang lamun koret. Al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibu al-bukhlu al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru asyahwat al-godob. Eta anu ngaganggu ka urang. Satungtung eta aya di diri urang moal bisa hiber. Dina bisa hiberna katembak. Ayo cerita doang. Saya tuh kumaha deui. Bo, masyaallah. Dimulaian ku urang nata awak urang ku latifatul ruh, latifatul ruh. Jadi ayana nafsul mulhamah, as-sakhwah, al-qanaah, al-hilmu, at-tawadu, at-tobat, as-sabru, at-tahammul. Naik urang ka dieu ta latifatul sir. Di dieu ayana latifatul sir eta adalah nafsul mutmainnah, al-jud, at-tawakkul, al-ibadah, as-sukru, ar-ridha, al-khasyah.
mulai ditata awak kurang jadi orang lamun ngadenge kos gitu mah hese atupan mulaina hiji-hiji ari endek mah mulai ku ari tinggalkeun heula pamajikan aduh teu kuat cenah pugu 3 poe ge teu kapanggih puyeng atuh mah jadi wali paling ge wali mujbir sia batu masa sih kiai kudu kitu pan Kangjeng Nabi ge apa ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi dicabok sih heula ku aing itu memang Kangjeng Nabi teh hayang sorangan dan teh Kangjeng Nabi perintah Gusti ji ai urang pandek nikah ge make hitung-hitungan kadukun sagala pan ngaran akur henteu atuh gedean pamajikan eleh jauh ka jadi wali kos kitu bah hidup jadi wali mah pokokna mah bogoh kawin geus teu bogoh ge hayang kawin we geus pokona mah deuk beurang deuk peuting ulah nyaritakeun jam sabaraha bila perlu jam 2 nikahna jeung 2 peuting nu hadirna kuntilanak mah lulu tah ieu keur cerita alam emang kumaha gitu bu jadi urang teh deuk hiber ya keur cerita hiber we heulanan ja emang orang Indonesia meresep ka hiberan gitu pan eta teh panyakit nu ngaberatkeun dileungitkeun masyaallah mulai ku ari ti dieu latifatu khoppi nafsul mardiyah husnul khuluq tarku masyi wallah al-lutfu terus ditata ku urang mulai melalui keyakinan radiyah ieu nafsul kamilah ilmu yakin orang ngaji heula di pondok pesantren 15 tahun 20 tahun karakna kuari datang orang ti ilmu yakin ka ainul yakin ti ainul yakin geus kagambar datanglah orang ka hakul yakin datang geus mulai tidinya rada eungkeut urang teh digambar ieu urang kita ieu urang ieu ilmu Allah mulai set ngurung urang terus ngurung urang terus ieu ilmu Allah ieu sama Allah ieu gitu naon karana ilmu Allah sama Allah terus kakurung urang jadi urang hirup di mana bae ge kakurung ku ilmu Allah eta dikitu-kitu ge lamun ku urang teu ditata mah poho deui rasa maksudnya pindahkan rasa di alam kholqi ke alam amri supaya orang mun bentak nu kadeula Allah mun aya suara nu kadenge Allah lamun urang aya ngahirup udara nu kahirup ku urang teh Allah urang kumaha bae Allah rarasana eta teh digambar urang seakan-akan tek titik tidinya ya aya ilmu Allah jadi urang teh ieu teh aya di jero ilmu Allah seakan-akan kos kieu urang teh asuplah ka laut teh lamun urang di jero laut kahareup ka tukang ka sisi ieu ka luhur ka handap cai kabeh urang teh ieu teh kakerem ku ilmu Allah jadi kahareup ilmu ka tukang ilmu ka gigir ilmu ka sisi ieu ka luhur ilmu ka handap ilmu supaya pindah rarasaan urang teh nu mantak lamun dipaksakeun kos kitu teh jadi edan dak loba jelema nu teu mondok norekat edan ulah wani-wani ente norek bakal edan kajen kumaha teu meunang manggih awewe ditumpakan edan ye manya torekat kos kitu tasbih bae dibangbaluhkeun ka dieu masalah jelema ilallah manya torekat kos kitu dipaksakeun teu meujeuh lah nyana dipaksakeun jai torekat mah ieu zahirna bersyariat ngan di jero syariat aya thariqah mulailah syariat eta teh dieusian ku thariqah salat di thariqahan puasa di thariqahan zakat di thariqahan haji di thariqahan kemudian nah eta teh syariat eta dibungkus dieusian syariat teh bungkus eusina thariqah untuk menuju hakikat. Jadi lamun aya nu ngomong kieu, oh itu pokona mah geus datang ka hakikat teu kudu salat. Maning digantung teh jelema. Digantung geus datang ka hakikat mah pamajikan ge atuh pokona mah 5 genep masalah. Ieu blon di jelema. Blon geus datang ka hakikat mah deuk dahar bae. Yeuh.
asli mah kudu babete nih menjelma ya. Terus kita mah teh syariat, ditata syariat teh ku akhlak. Takhallaqu bi akhlaqillah. Tah ditata di jerona mungkus thariqah supaya ikhlas ka Allah. Hese bae, mantep kudu boga guru mursyid nu nuduhkeun. Dek mindahkeun ti alam syariat ka alam thariqah menuju alam hakikat. Iyalah alam-alam ieu dicaritakeun ye ku Ki Musonib. Jadi melalui maf'ul min ajli pengenalan tentang alam. Sebab urang kuari bersyariat. Lamun urang naik dina thariqah, datanglah urang ka hakikat arif billah ngaranna. Halatun iza wasalal abdu sumya arifan billah, rarasaan lain deui. Pindah urang alam kadinya, pindah alam, pindah rasa. Urang ge perpindahan rasa eta teh kan seukur dongeng-dongeng doang. Urang mah pan kuari ye rasa kieu-kieu bae, tapi kan wali mah lain. Geus jana mah teu eureun-eureun lantaran jeung Gusti Allah rarasaanana moal daek eureun neukna marentahkeun bae ka batur kana kahadean, neukna ngalarang bae kana muka munkaratan. Jadi otomatis amar ma'ruf nahi munkar teh ya otomatis aya di dirina sebab eta nu diparentahkeun ku Gusti Allah sementara nyana asa bareng jeung Allah moal eureun-eureun nya nama amar ma'ruf nahi munkar kapanggih jeung saha bae. Nah nu mantak lamun jelema kakarak datang ka syariat doang dikhawatirkeun bergaul jeung jelema. Tapi lamun jelema geus datang ka hakikat moal aya khawatir. Sebab lamun jelema kakarak datang ka syariat doang, kakarak datang ka alamul khalqi. Nu mantak guru ye ngakhawatirkeun sing hade ulah bergaul jeung lurah, sing hade ulah bergaul jeung camat jeung bupati, sing hade jeung nu sugih, masih sing hadean lantaran nyanana akur alamna jeung si eta. Ya watir geus guru ge nepak kade ulah sok babarengan jeung si eta. Ulah jeung pamarentah ulah khawatir guru teh sebab gurunya ulun ieu budak ayana di alam khalqi sementara kabeh ge aya di alam khalqi mulai kuari nyana dakwah dibere duit bae alamna akur kapan alam khalqi mulai dakwahna dulur mun eueuh camat nepi kumaha nya dulurnya camatna aya bener patut dibanggakeun camat urang mah ayeuna lantaran beus sedekahna karasa kukula. Cek masyarakat sia nu ngarasakeun aing. Aya di alam khalqi mah sing hade babarengan jeung di organisasi papada alam khalqi moal beres kejebur sia. Nyana aya di alam khalqi babarengan jeung bupati ti kejebur 100% ti kejebur. Nyana babarengan jeung kitu ahli partai di kejebur. Malah mah ahli partai mah ngan sakadati soledat nyana mah ti kejebur boleset gaguling. Terus naon deui? Ieu mah ketiban tangga. Hancur. Itu mah emang duniana. Kiai mah pan lain duniana. Nah, jatuh ketiban tangga. Ieu teh khawatir sesama dina alam khalqi mah. Tapi lamun geus kageser nyana ka alam amri, trak bareng jeung lurah. Ayo barengan jeung lurah. Lah, salat sia. Salat. Terus salat peprek sok wae. Cak lurah kitu. Ayo bar salat. Salat awas ya wae. Cak lurah aing mah mung babarengan lah jeung jana mah bualak nya mah. Los ya daek hayu teu daek geus. Bareng nya jeung bupati. Bupati sia kade. Duit teh sebar duit kade kan. Jeung bupati kata sieun sebab nyana geus aya di alam amri babarengan jeung Gusti Allah geus lain di alam khalqi ketika neuleuh duit jatuh hayang aing mah sebab aing mah bareng jeung nu bogana tah mulai tak kurang rada nyai-nyayan jijah heueuh nya tuh geus aya kan bupati bawa mobil mobil kos kitu buruk mah aing mah tuh deuleu aya aing mah kos kitu mah. Teu kabitaeun mere bupati teh ieu dukung kaula ieu mobil. Jap bego sia. Minta didukung ka aing ku mobil. Emang aing butuh ka mobil sia? Henteu aing mah butuh ge sia supaya bener.
lakukan jeung laksanakan sesuai jeung aturanana sih jujur sih adil tolol meureun sia teu selempang sebab geus lain alam ka duit geus jariji ka kendaraan geus jariji sekalipun nyana ujung presiden moal selempang sebab nyanana geus aya di alam eta tuh urang aduh cek urang teh kok Gus Dur kitu amatnya kok bisa jadi pemerintah kok babarengan cek Gus Dur teh sia kunaon ngakhawatirkeun ka aing atuh urusan bae sia kunaon ngakhawatir ka aing aing mah geus lain dirarasaan ye aya sia nu mantak kos kitu mah jaradilah raja Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja bari jadi wali Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja bari jadi wali tuh kemudian gitu atuh Sunan Ampel Sunan Rohmat jadi raja jadi wali ente mah nyata jadi raja nyata jadi wali riweuh ente mah geus pokona mah alam nabi nu batak lamun urang deuk dakwah pindahkeun heula alamna ka dinya lamun encan pindah atuh eta teh sering dibuleudan bener kan pod nu mana ieu di dia barada kebal di dia masa kedeung di dia asal datang bae jar teu perlu ceramah nu penting amplop bae goblok alamna teu pindah lamun pindah alamna teu selempang dek babarengan jeung sa jeung encek dek babarengan jeung sa jeung ahli munkarat dek babarengan nu matak wali kadang-kadang bareng jeung tukang main gaple nya aju nyana main gaple eleh deui main gaplena sial tawali eta kos gitu henteu maksudeun sebab dek naklukeun jelema bae soal ieu tukang main judi ku aing deuk diajak ka Allah coba kumaha ya otomatis kudu main heula kan kudu main heula nya na kebal-kebal belum ya ku aing lah kenapa dibelum besok beli lagi kita geus bae kos kitu wali mantak dek be Sunan Kalijaga nyeun wayang geus cain alam nyeun wayangna henteu kudu diundang kemudian dibere duit maka sasajen segala rupa urang maka karak mamaca bae henteu dibere bakakak eureun mamacana tolol nu dibacana anti dunia nu macana kakerawas kana dunia alam nah ieu keur carita alam jadi nu patut jeung nu wajib dakwah teh jelema nu ngegeser alamna mun geus kageser alamna geus teu ngalirik kana dunia teu ngalirik kana makhluk hiji we Allah sebab nyana keur babarengan jeung Allah teu sempang geus jana mah lain di hati lain di wajah lain di sungut sebab nyana keur asa bareng jeung Gusti Allah bae ieu lah nyaritakeun tentang alam nyara tapa heula deuk dakwah teh tapa heula Imam Ghazali tapat 13 tahun kakarak balik deui ka umat dah diginyalah kakarak ge dakwah baheula cek Imam Ghazali be ketika diomong ku batur Hujatul Islam dibuya-buya asana irung bekah cek Imam Ghazali tapi ketika geus aya di alam ieu anu nyebutkeun buya nyebutkeun kiai nyebutkeun Hujatul Islam eta teh geus teu kadenge ku aing teh hiji bae aing teh ngajak manusia akur jeung Kangjeng Nabi pokona mah amr ma'ruf nahi munkar nyawa tarohanana matak diseret dibanting dikumaha bae hiji Allah jeung teuing paeh ge ngan ke sabada aing maot deleukeun nu arar Islam deleukeun nu arar iman kitulah para aulia Allah subhanahu wa ta'ala nah iyalah dek mindahkeun rasa urang mah kakarak pindah ti teu bisa maca ka bisa zahir keneh ti bisa kana lancar kuari tadi teu bisa rukun wudu jadi bisa jang ngaji eta mah alam khalqi keneh ya zahir keneh kemudian ayeuna mah teu bisa rukun wudu rukun salat jadi bisa eta kan perpindahan karasa ku urang nah eta mah boga rasa teh ti bodoh ka pinter eta boga rasa kene urang ge ngan tetep alamul amri alamul khalqi kene waya dahar butuh dahar waya nginum kuari deuk disampaikeun ka batur urangna aya dina alam khalqi kene ti soledatna babari jasa sebab sarua alamna ketika sarua alamna geus we sing hade cak guru geus leuwih hati-hati ulah sok babarengan jeung pamarentahnya ulah tapi lamun guruna geus jauhan si ieu mah alamna geus beda geus moal khawatir aya nu ngomong ge misalna aya nu ngomong
itu kumaha mama si itu mah kok kitu mah ulah mikiran si itu sia bae kajian si itu mah emang kuari ke kuaing geus dilepaseun kamari karena kebulu centong kuari mah geus rapet buluna kamari mah bulu jarum kuari geus kamari bulu centong kuari mah geus pepek sia mah teh nyaho tilok nya kondon manuk pun baheula ai bapak baheula tuh asal kaleuweung bae aya manuk mawa eta naon ngaranna jukut pen dulu matas boncit eta kos kitu terus endoga di deuleu asal saminggu di endogna aya 5 di deuleu deui keur ngerem di deuleu deui geus naon ngaranna itu geus keluar tuh netes geus bulu jarum bulu centong sakedeung deui hiber nya kitu baru geus pepak hiber kabeh nu menang kabeh taye dunia kewalian dia kau itu kajen si itu ulah mikiran si eta keur bulu jarum siapa bae sok ngomong kunaon si mama itu nyaritakeun si eta sia bae nu bener si ade ulah sok jeung lurah ulah sok jabat dan sok pemerintah ulah si ade sia bae pikir ulah mikiran anu itu mah dididik ku ari geus bulu jarum bulu centong ku ari geus pepak hiber nya na kakalayangan jeung pemerintah jeung pedagang jeung naon aya mama itu si ade ulah mikiran si eta emang eta mah keur dilepaskeun moal khawatir lantaran geus bulu pepeknya na geus aya di alam amri masya Allah namantak lamun eueuh nu kitu di nagara acak-acakan kejeun kumaha ge nah di perpolitikan kudu aya nu nyelap para wali Allah hiji mah di perekonomian kudu anu nyelap di dinya wali Allah hiji mah di perbudayaan kudu anu nyelap wali Allah urang mah teu nyaho saha teh aya utusan-utusan jadi atur teh. Jadi di dunia kos kieu teh tak urang mun nyaritakeun dunia kewalian kos dunia maya. Waduh. Dibuka ku urang HP trek. Wih, mantep jasa. Bibirna beureuh mah teh budak. Urang mana ieu? Waduh. Mulai ke dunia maya. Dunia gaib. Dunia hayal. Wah, asa jadi raja sorangan baik. Ternyata orang hutang gede, menya raja gede hutang. Kos gitulah. Itu dia kewalian. Jadi orang teh lamun asup ka dunia eta asa ngimpi. Asa iya, asa teu, asa tapi kan jelas. Aya alamul khalqi, aya alamul untuk pengetahuan pertama bahwa dunia teh aya dua, dunia alamul khalqi, aya alamul amri. Ti alamul khalqi endek asup ka alamil khamri alamil amri kudu dikajahokeun heula deuk ka mana urang deuk kumaha urang engke jadina kumaha nah di dieu lah kudu aya penuntun sakumaha urang deuk pindah ka ditu kudu aya jelas pamindahanana kitulah carita al maf'ulu min ajli nangke kakarak dicaritakeun nu sabenerna wallahu a'lam bissawab.